balik deui di channel kita bersama nyata Cikiara Bandung Kultur. Dina sesi ayeuna Kaca Pirit, Kampung Cikiara Spirit. Jadi dina sesi ayeuna urang bakal nguak non boy? Nguak mitos-mitos gitu nya. Mitos gitu kan. Nu aya di Kampung Cikiara. Cocok nama nu dina sakeliling urang lah anu, dina sakeliling urang. Oke, tapi warnana urang teu duaan, urangnya dan mun duaan mah sieun nya. Aya sawae. Heeh, duaan mah geureuh. Ya ege. Ya ege. Enggak imprem. Ya, eeng oge di ditu. Aya eeng oge. Jeung eeng. Maka eeng semprang. Serius kieu? Nah, enak geus pas nya komplitnya namanya geus komplitnya. Pas komplit ya di dieu. Pas komplit ayeuna janten ayeuna paling urang bakal menelusuri mitos-mitos anu aya di sakeliling urang nya. Wih, bener. Oke, untuk lebih lengkapnya tonton terus videonya, oke? Cikiara Bandung Kultur. Oke, ayeuna urang tos sareng narasumbernya. Tos saya ieu sareng nakang saya teh. Kang Cep, Pak. Kang Cep. Nuhun Kang Cep. Kang Cep profesinya jantan apa? Ya, saya mah profesina siga kieu ngalong, ojol lah biasa. Oh, Jolali. kumaha Kang Acep tiasa dicaritakeun gitu kejadian mistis gitulah anu pernah Kang Acep alami eta. Pas eta teh. Anu paling anu pernah kealaman mah mingguan kamari eta teh aya nu ngaorder siga tuangeun lah nya, siga ngaorder martabak anu spesial endogna 4. Ku saya teh nya dicandag we da lumayan kanggo murang kali jajan lah. Berangkat ditu tos beres meser martabak anterkeun ka sesuai tujuan tadi didinya teh pas nepi-nepi teh jo di non di bumi anu eta deh kosong pisan teh Kosong eta teh. Karunya atuh nya punya. Wis naroskeun ka keluarga didinya. atos didinya teh aya sekitar sajaman saya teh ngantosan sampai nanya-nanya. Pas tos nanya-nanya aya RT ngawartosan ieu mah cenah buminan tos kosong ti 7 tahun 2 bulan 15 poe. Oh, nu kapan kerja berarti eta teh 7 tahun eta teh nya. Tos 7 tahun. Bisa gitu nya. Oh, nage. Sedih. Oh, nage lapisan eta mah. Kayak itu siap atur nuhun tuh Kang Cep Ya, nya. sami-sami. Kayak wabi bakalan jeung sareng rencangan bakal telusuri we nya. Ya. Boleh. Udah keneukeun. Siap, atur nuhun tuh Kang Ya, Cep nya. sami-sami ya. Oke, ya. Sip. Salaman lah sadayana tangke paling ditu ieu nanya parasmanana. Balik lagi. Ntar nanti bakal lanjut ke mana puy? Mediasinya. Langsung ke tempatnya aja. Rumah kosong. Oke, let's go. Tadi tos terangnya seluk belukna kan ti narasumber. Nah, kumaha pendapatna tadi ge Kang Eeng? Cek abi mah karunya atuh anya biraku jalmi keur usaha gitu diganggu nu kararitu gitu. Cik tinggali heula ge eta nu ngagangguna jelema atau jelema iseng atau misalkan anu kitu gitu. Sok bisa teu? Wow. Cenah Sok. Kumaha keun? Bisa rasa. cenah mun kana ritu Hari itu heeh nu kana ritu jiga. cik bisa di ieu teh bisa digerowan teh bisa digerowan teh. Cobaan atuh. Sok. Corenang. Corenang. Sareng sayu. Corenang. Cing kayak kata keula. Tinggal alus. Asli tenan kan. Geus segala diasukeun ieu mah. Cuma segala diabusin geus kalorkeun. Ge.
Aduh. Gitu tuh Pak. Jauh renang. Atlet renang juga ada. Atlet renang. Punten pemirsa ieu mah salah. Salah tahu kalau lebetkeun ya Ege. Salah. Da gegeruan wae teh tadi teh. Oh geron wae nu eta mun nya. Jika nama nu dipengkernya ieu mah disusukan. Heeh, juga dong. Kayak eta make gampang lah. Kaeng we nama lah. Bantuan Di belah dia. Oke, kalau itu. Udah di belah dia. Itu di dia enggak bisi kuku makan itu. bantuan yang mah artinya berarti Bisa juga. Saha nami teh? Cing carik atuh hararewasan kitu atuh ngomong teh. Wasan gitu. Saha nami teh? iya sarang Apon. Ampun. Apuat atau naon? Apon. Oh ampun. Ampun. Harian kitu karunya eta tukang. Bener ieu anu ngaheureuyan si Mang Ojol nu kamari bener. Ya iya aja. Tong kitu tuh karunya ngaheureuyan kitu nya. Usaha ke budak pemajikan gitu. da kumaha deui atuh da abi teh hoyong mamen Oh. Sok engke gampang ku urang dibere lah nya. Hayang naon? Kok yang naon? Martabak pun. Oh, ayang martabak. Ayang martabak. Oh jika nama teu kasampayan kabur geus eueuh meureun Oh, heeh, ciga nama. Sok engke gampang lah ku urang engke. Martabak marek Bangka, santok yo, santok naon eta martabak beuli lah. Galau lah gampang gitu mah. Asal nama geus tong ngaheureuyan deui. Geus tong ngaheureuyan karunya kan lain. tapi benernya Gampang sok engke kiriman martabak heeh engke gampang martabak mah. Sok ayeuna. Itulah. Tarik bahaya. Wah, ya banyak. Rek dibawa. Ruas jual mau kuda gitu ruas. Ayo karasa anak kadin. Ruas. Bahaya. Udah karasa tadi gitu. Kadin ada aya angin gitu. Kuda jantan juga itu. udah jantan. kumaha impona Jadi kumaha tadi teh man anu karasana tadi kumaha aing tadi teh. tadi teh nu karasana teh si bapak-bapak eta teh hoyong martabak tapi kaburu tos teu aya gitu. Teu kasampayan Teu kasampayan. Keun lah kayak mah ke urang doakeun lah gitu nya. Nu penting mah tong bisa ngaheureuyan deui. tuh ngarewas Martabak. Oke, tadi kan tos ngayanya dikisah tadi si Mang Ojol. Mungkin enak orang motor deui we nya. Orang motor deui lah. Aya naon deui gitu nu aya di daerah dieu teh gitulah nya. Oke. Ikuti terus Cikiara Bandung Kultur. Jangan lupa apa? Subscribe, comment, and like dalam sesi Kaca Piring Kampung Cikiara Spiritual. bisa ayeuna arurang tos di tempat anu kadua nyata di buka aya naon di dieu teh Kelak. Tapi ieu nu nuturkeun wae nu tadi nu di renang. Mana? Menurut Tadi jol. Jol. Nah, ieu nu adu. Sampikeun juga nama ieu. Cobaan wae. Cobaan wae teh. Cobaan wae. Tah geuningan euy tingali. Aya Renang deui, euy aya renang, deui ya. gitu atlet renang. asli Di mana ieu teh? Kalau mau tong kaki gituan ngobrol heula eno ngobrol heula. Ngobrol heula ayeuna mah atlet renang teh. Di mana? Ya di mana itu nu di mana? Nu dihanap itu nu dihanap. kan ieu Nu disusukannya ieu mah nya. Tah nu di Lebak. Oh, di Lebak. Nah, kunaon bisa kieu teh kunaon? Tahu we baheula. Kumaha? Biasa. Jeung barudak renang baheula teh. Di susukan handap geuning. Nya apa. Ai baturan mah
ke skala luhur. Ai urang ditinggalkeun tempo caah badag di dinya teh. Oh, perhujan mulanya ngojaina urangnya dinya. Kobo pali. Coba pali ya dia mah. Ade teh. Tapi dinya tengah ganggu urangnya. Teh ngaganggu mah tarang. Taranya enggak ganggu nya. Cing naon bisa narik di tepi keun. Aya norek ditepikeun teu. Nya ieu mah hampurannya nu ka warga di dinya nu di imah eta. Heeh. Mun bisi kagandengan cai keceprakan Heeh. eta kuring eta teh. Oh, heeh. Ceprakan teh nya hampurakeun kitu. Nya, nya, Pang nya. wartosankeun. Aya pesannya hade goreng mah ku baso. Kamu ngesenang banyak. Oh, geus renang wae. Geus renang mah teh. Baso. Ku baso. Baso. Ayangan baso nih kieu. Dengan baso aja. Abi ge hoyong. Ayo aku baso. Tawa kasih ya aing hayang. Wae din tos eta teh. Tos gitu wae. Terus lah. Geus sok lah. Bae Eta ari. we nu disampaikeun mah. Sok lah bae lah ari cicing dirinya mah nya. Ngaganggu mah teu Asa tong ngaganggu. Teu ngaganggu. Tapi gayana cing lobang teh mah leuki kitu. Ya cik hayang nempo heula cik ari repan baheula teh keur ngiruan naon latihan keur kejuaraan. Cik hayang ieu heula hayang apa heula ari gaya punggung kumaha gaya punggung dan gaya punggung heula. Punggung hese eta mah. Wae sih. Aya nu teu barisa batur. Kumaha gaya kumaha sok teu bisa Gaya batu teh aja cicing kieu. matak tuh matak palit teh ieu gayana gaya batu pantesan. Aya caah caah badak urang. Rebah barisa kapati kalalap eta mah. Bener. Nyanggeus satu sok. Ya. Nun. Kelar deui. Nah, teu mah. Itu jurik renang gitu. Atlet itu atlet. Atlet susukan deh. Atlet itu Kabawa palit eta teh. Mangen kumaha aya anu ieu teh mangeng karasakeun di dieu naon gitu teh. Jadi teh aya kolot, Pak. Sepuh gitu meureunnya. Sepuh ya, kolot. Deukeutan. Rek dicobaan wae. Ya cobaan itu cobaan. Coba. Assalamualaikum waalaikumsalam. Sok sama lah. Samat lah aduh. Aingnya. Punten sepuh ah. Sepuh ieu. Atinggal aku makan ge ieu. Kuda naon atuh jangan kuda kada rieu. Mun sa abah teh ka dieu teh sareng saha? Salam keluarga. Iya, ada ini gitu. Lu bisa dipindahkan ke lantai. Asa harerin kieu mah. Asa harerin kieu itu. Insya abah. Oh, insya Paling kan asa harerin. Pantesan asa harerin kieu atuh ari abah sareng keluarga mah tuh. Pantesan. Aduh, aing banges pindah kena Bang. Aduh. Rek naon juga dari ieu, Cu. Punten pisan teu banyak ieu mah nya. Punten bisi abah kaganggu ieu mah nya. Keluargana. Sareng keluargana di dieu. Seuringannya keluarga abah teh nya. Akhirnya asa harerin kieu mah. Bebenyet tuh. Di dia. Ijo abah ieu teh. Oh, ijo. Ijo abah. Oh. Tadi teh abah teh sanes di dieu sama dona mah, Cu. Di mana? Abah teh menuju jalan-jalan. Refreshing tadi nama. Refreshing. Ya. Refreshing. Terus teh ninggal aduh ieu keur naon itu. Abah teh penasaran, Cu. Henteu bah ieu mah ngan syukur ieu unggul bah ieu mah non. Kukulilingan we ieu mah bah. Biasa kieu bahnya. Mencari-cari ieu, Cu. Cerita-cerita, Cu. Wah gitu lah. Biasanya mencari harim gitu bah. Jangan jadi sekaraya wae. Aduh. Ya. Ya, satu bah aya namanya. Nya, Cu. Nya. Punten namanya bisa ngawagel gitu. Zaman sula, Cu. Zaman sula. Apa bade jalan-jalan deui, Cu? Ya, sok. Kang ge bah di sendalnya jalan-jalan. Ya, di sana. Di sana abah uhi. Teman aku. Ya, banyak. Ya, tadi udah dilihat ya, tadi ada yang masukinnya atlet renang gitu kan, terus tadi ketemu juga sama si abahnya. Nah, ayo nama paling orang video-nya orang uleling deh nya artinya nya orang uleling deh lah yang namanya orangnya tetap tinggal di Cikiara Bandung Kultur dalam sesi Kaca Pirit Kampung Cikiara Spiritual.
ke arah sana ge. Heeh, jeung Mang Eng. Ieu nu kararitu euy karasana mah nu kararitu we jiga nu tadi we. Dari Mang Eng kumaha Mang Eng? Lobana mah nu kararitu. Iya ya budak lemet. Aya budak lemet, penasaran gitu. Kitik-kitik ya. Untuk perkiti-kiti. Mantep gitu-gitu. Ya Oh. Sing asup ting kunaon kieu Lebetkeun. Cik cobaan lebetkeun, cik cobaan lebetkeun. Cik cobaan lebetkeun. Tanya sih. Saya. Lupana kumaha ieu Mang Eng? Budak ieu mah. Kunaon jang? Naon ngawig-wig gitu nih. Tiris kumaha? Tiris. Kunaon bisa katirisan ieu gitu. aduh Nah, kunaon bisa katirisan kieu? abi teh ucing sumput Ucing sumput. Nah, ucing sumput bisa tiris kieu. Aneh wae. abi teh ucing sumput sareng barudak ai barudak menyumputna kana ka imah tukangan pohon anu asup kana kursi Ada didinya ka mana nyumputna? ya abi mah asup kana jero kulkas Aduh, paingan. Paingan we atuh tariris kieu. kakunci abi teh Oh, kakunci Ya. gitu. Kunci di luar. Tuh karunya atuh katirisan kieu. Eta aya nu nitah eta atau kumaha sorangan yang asup ku kulkas eta teh. abi teh asup sorangan da abi teh mung kapangi Heeh. da pas mimiti teh abi kapangi wae nyumput teh Oh, bener teka panggih ka ayeuna nya ku bocoran di dinya nya. abi teh kapangi tapi ka ayeuna Tapi da kaubeun benernya mah. Kucing ieu mah nya. Kucing Ieu mah. katirisan Ieu Katirisan. aduh Udah atuh teu bisa mantuan atuh kumaha tuh. Kege nya. Oh, atuh cing atuh nyumput teh atuh nu rada eling atuh sakitu anu kitu. Tapi henteu nya ini mah ngaheureuyan teh anu sok arulin gitu ke dieu. Kumaha tah? tara abi mah Tara abi mah unggal poe kieu we katirisan karunya. Karunya. Ini satu lah. Nya da teu bisa mantuan atuh Ya, sok. tuh, Asal tong ngaganggu lah atuh nya. Sok keluar lah. Nya sok bodor wae nya. Aing mah aya wae eta budak teh euy. merenang mah. Geus renang mah anjing aya da ujing sumput. Nu keluar Batur. mah. Teram sama. Batur jumput tina tangkal ya asupan Ini asup. kulkas. Aduh, aing aya wae eta bebenyir. Dasar aing. Kumari cenah aya teh mangapuy mun di dieu teh. mitosna Aya mitos gitu kan di dieu teh. Mitosna teu kayak gandeng kan mitosna teh. Mah heuh da cik ieu mah etong ngagandengan sok. Heeh. Nyawa sorangan lah mun digandengan urang ge kan. Nya Kitu gitunya. kitu teh ya. Eta ieu kitu sarua. Kewe tuh orang aya nu uji nyali lah, aya nu uji nyali. Saya teh nu rek uji nyalina teh. Mangapuy wae. Mang Ege wae. Mangapuy wae. Upkeun wae mangapuy upkeun wae. Upkeun gan lah. Upkeun. Mungkin selanjutnya mah Mang Ege urangnya bakal uji nyali nyata nu nentang mitos eta lah bahwa teu kengeng gagandengan nya cenah mun gagandengan teh sok aya anu nyampeurkeun gitu. Oke. Begitu terus keseruannya di Kaca Pirit. Kampung Cikiara Spiritual. Tapi tong hilap di subscribe, komen, and like Cikiara Bandung Kultur. Sekarang sesi uji nyali sama Kang Egi. Tempat ini katanya ada mitosnya ulah gandeng. Ulah gandeng di sini. Jadi Kang Egi sudah siap? Uji nyali siap lah. Untuk
geuning cenah. Tong gandeng, tong gandeng, tong gandeng. Saha sih eta teh geus peuting, tong gandeng, tong gandeng. Tong gandeng, tong gandeng, tong gandeng. Naon itu tong gandeng? Punten ah. Balik. Geus peuting. Aduh.